Marane ya? Ulit kenaon nih? Soal olahraga. Angkuh gitu. Kejauhan ya. Olahraga tuh, bela diri. Oh, Bela diri. bela diri. Ya. Bisa nasihat. Wah, bisa mah henteu. Lain gitu. Ya. Ajar ieu teh. Tah, heuh mun bisa ajar urang. Ya yang diajar urang atuh aya Urang bisa ada urang kenal. Tari sok Kabajar mah kudu mayar mahal urang. Heeh. Ya pan tendangan ya kan ajar tendangan. Hendak atuh anggar kudu tuh. Main bisa teh. Nepin teh sok tuh kumaneh heula. Cukup kita tuh. Wih, tah ki heula tuh. Diukur heula. Ka mana nepin Ukur rasa kumaha. Manya di ujung gitu. Heula ke heula ulah. Gitu. Matu kumaha ya. Heula ieu mana hayang diajar nu kitu keur naon? Ye, atuh bisa aya nu nyerang ka urang saya nu nangtah bisa sudan we. Diajar teh kudu pugu diajar kumaha. Kade lain jujung Bereng. urang teh da bareng jaga-jaga mah kudu. Bisi Hidup di alam dunia mah hiji waktu kumaha lah gitu. Hiji waktu bisa ya kumaha di jalan Aja jelema mah teu mungguhan. bisa bela diri mah leuheung saeutik kitu gitu nih. Nah, ulah-ulain kadinya ieu urang mah tujuanan atuh da. Kumaha tuh tujuanana? Ari ilmu bela diri teh olahraga digeneng-geneng olahraga be. Olahraga urang mah keur kesehatan lain keur ribut-ribut keur gelut. Ayeuna urang teh deui nya. Tapi kan urang teh jaga-jaga. Gitu. Ngajaga ya mah. Bela diri. Karena namun istilahna lamun urang kejar kesehatan teh itu bisa mah teu daek kumaha. Gitu. Ya, Kudu benar, bisa benar, dasarna gitu. Ya kadang-kadang kan urang lempang dina bener gitunya. Oh, kemarin maksud marane mah gitu. Ya. Kadang-kadang bisa di jalan panggih jeung naon, Jeung mau nek dijurutan nih mau. Lain Si mau jeung mau panjang naon tah? Lompat aya mau. Bisi aya begal kumaha teh gitu. Lain si hayang Oh, gitu. karisok ngan cuang diajar ieu we heula ngan arek mah. Naonna? Kudu anger ke tingkat dasar itu mah udah bahasa tendangan gitu mah geus ilmu tingkat tinggi itu mah. Bus mahir. Nya tuh untuk juk-juk kewas maneh tadi. Aku ngomong Ulah we sologot tuh. aku ngomong salah. Udah yang udah keliwing di para rumput. Berarti urang kudu papanasan heula ya. Gerakan dasar heula. Papanasan? Tina hah? Papanasan heula. Pemanasan naon atuh pemanasan. Oh. Udah tahu kudu gitu heula. Sudah kena. Anggar tina gerakan dasar heula na. Sudah ajar sok ke ya, atuh, sok sok ayo atuh. tuh. Tanpa dipapatahan mah atuh hese tuh bisa. Sok pasang kuda-kuda. Siap. Iya, bakal. Itu kan kia. Kia kan? Iya. Ya, kalau ini situ balik kalah. Benar. Benar tuh. Oh. Lah, ini. Kumaha teh aduh. Cing. Ngelawan ka guru, atuh da lieur. Mana nuturkeun anak ieu urang. Ya, sok. Nah. Sing ngomong ge sing rata. Hiji. Dua. Tilu. Nah. Waras ieu sing lempeng atuh. Ulah ngepel tah. Kieu. Nah, Tilu. Kieu. kerowak. Kedowak. Lompat manten dengan nage. Ulah. Oh, kudu garada gancang. Nyalakna. Sok. Oh. Sat. Kerowak. Kedowak. Aduh. Musuh nage lompat manten. Sok atuh sok.
Marah. Sing apa nih teh rek nawak dengan musuh. Oh, kerawak. Kerawak. Nah, ya ini namanya. dengan musuh di mana? Di dia. Atuh montong di kitu-kitu. Cuman Di dia gitu. Nah, gawe naon di Biasa, kitu. Kan ditewak leungeunna. Heeh. Di dia. nunjukkeun biasa we di dieu gitu. Oh, ulah bari di. Ulah bari teh kitu-kitu atuh Oh, dia. heeh. Sak atuh. Kerawak. Kerawak. Tep. Sok. Nah, bawa ke dia, kelit. Tuker ya suku ke dia. Sok. Nah, Ya. kelit bawa ke dia. Dat. Set. Kumpulkan tenaga ya nalongan sing gede. Sok. Ya kan jurus jeblakan ya. Heeh. Set. Dat. Dibabekeun. Ya masih Dikadau jika nu Kumaha ka urang atuh kumaha sih? Lain ngahaja atuh, ieu kumaha tuh? ulah dikenakan Jurusan untuk jongkok ka pelatihan. batur. Aing mah Bisa jadi runtuh kitu ieu kumaha? nah Mana? Urang nu di tengah. Anggar keneh. Di tengah, di tengah. Malah lain mah tenang. Ingat gerakan Ubia. Di dia mana urang cek naon dia. Ingat gerakan Ubia. Ingat. Anggar ya, sama kan jeblakan. Nah, sok. Set, jadi ya. Ya. Anggar jadi ya. anggar teh dia. Gas posisi terakhir we ya. Kerawak, kerawak, tewak, tewak. Nah, kelit bawa. Sok gerakan tadi kumaha ke mana? Bawa ka dia. Ka dia. Lain kadinya. Nah, kebelah dinya. Oh ka dia. Ke dia. Set, bawa ke dia. Set. Set. Suku heula. Oh, suku heula. pindah ke dia. Set. Ya, tarik ke dia. Apa ka dia? Nah. Suku katu, tarik ke tukang. Set. Set. Kumpulkan tenaga. Oh, Di dia. Nah, di dia. Terus Nah, bengat musuh di mana? Nah, bengat musuh ya diharap ya. Ya di dia ban bengat musuh. Oh iya di dia berarti nya. Tajong sing tarik. Wah. Aduh. Ya urang jadi kecelakaan. Ini Ada depan pamingpin sih diharap tajong ya tajong. kecelakaan jadi kata ajong ieu kumaha deh. Dia najongnya ansot lamun jeung musuh apan keur latihan. Ya, tadi urang teh kusruk aing mah. Teu bisa diajak latihan mana mah. Bagat Ani mah ngajar batur. Kan ai maksud mah urang bisa aya musuh digigir. Makanya mah urang ngadang bisa aya musuh diharap ya. Harap bagian ti harap ayeuna. Nya. Ah. Set, anggar kelas tadi. Anggar. Nah, kieu berarti. Kieu. Set, Set. set, Set. tarik. Nah, ka dieu heula. Ieu, Iya, ka tukang. Ieu, Set. tarik ka dieu. Tarik. Nah, ieu. Heeh. Jebet. Cepet. Nah, eta mah naon? Eta naon maneh? Udah sugan aya kieuan tah. Jadi disangkana musuhna awewe mah. Ya, depan malah laki hungkul meureun malah laki. Teuing. Rasain ka indungna nyusut. Naon kieu naon? Sugan bari kieu. Parno sia mah. Set. Ya. Kieu. Tarik deui ka tukang. Tarik di ka tukang. Set. Set. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kumaha tuh? Sia mah ngeres otak. Aduh. Langsung dikieu-kieu kan. Maksud urang mah kieu-kieu satanya. Musuh aya datang teh. Kuat ka dia nyamperkeun. Lain. Maksud urang mah kitu. Kitu maksud urang mah. Jadi musuh teh ada jauh nyamperkeun. Aing mau boga murid ge mah sarek stres aing mah. Bisa gelo aing mah. Balik ya. Pikiran kana eta nyudur tuh waras. Heuh, geus gerakan dasar mah eta ulah celiweur atuh. Aduh, ampun deui. Geus kieu we anu mah. Ya, kumaha deui? Kan ikan diajar tendangan tadi ha. Nah, mana kan kudu nah, kan ulah-ulah tingkana ieu lah. Itu kan aya tendangan teh kieu ya. Tendangan kan aya tendangan kieu. Kumaha? Set. Oh, Muir. nanti jurus naon gitu teh. Bagong Lain bagong kalau kain murad gitu. Ay murah. Tapi ulah ku ieu ya. Kunaon tuh? Kecuali ngagantungkeun tah ya kebenaran dia cing aing ngangan bahana. Gus mati. Iya, diajar. Bisa tuh sing serius kira. Nah, cing aing ngagantungkeun dia. Percaya. Nah,
Tenang, gampang nu kieu mah. tenangan Rusli. Babari nu kieu mah. Juangin tenangan Rusli. Rusli. Berusli. Nah, Urang heula oh, kasih. tapi lain-lain gitu, gampang. Kumaha? Anu dua putaran. Anu sekurang tadi teh aing teh sok lamun beunang. Kieu we. Lamun ieu nepi ka beunang, Heeh. ku aing diangkat jadi murid. Ngan lamun teu bisa ieu meupeskeun ieu, Heeh. geus gugur. Kudu we heula lah. Beurang we. Itu ngan nendangna lain itu. Di dieu berarti hitung 2 langkah, tas set. Jalan. Tuh, hiji beunang. Dua. Aing. Bago bacet perhatikan pan urang. Hah? Kan merhatikan biar. Tuh tamu dia ya. Nah, ya poho deui aing. Halo Bapak. Tamu da kitu tuh. Hiji. Oke lah aing ngukur hiji dua tuh. Iya. Aing ku murid boloho mah jadi grogi. Kabawakeun euy. Kalau boloho aing. Tuh, set. Tuh. Wah, Gitu, sok. tadi heula. Oh. Set. Set. Berjing gerakan laun heula, tangke sing tarik. Lain bieu ka bawah ku sukuna. Kurangan. Heeh. Kumaha bieu teh? Harap. Sok hitung teh 2 kali. Oh, gerak dirinya lah. Aing mah. Hiji, 2. Sarua jeung aing teh bawa. Kalau jadi tiba buat kieu nih. Kalau jadi tiba buat kieu. sing beunang. Oh, Dibeunang kana bae meleset. narepin teh suku heula nepin teh kieu mah da kieu nepi teh tuh suku tuh. Nepi ai kieu na mah tuh. Mana? Duh. Pan nepi. Heeh. Tadi mah pan meleset. Bang tadi deui sok. Urang mah geus. Aing mah euy. Sok si meleset deui yo ka Aing mana mah. mah. Etanya. Heeh. Set. Set. Aing Ku aing malah make dibeunangkeun ku aing mah. Hiji. Tuh, tempo. Oh, gesek beunang ku aing mah. Hese lah. Teteh. Urang ti tadi tuh atuh. Tadi tuh. Ah, ti dieu. Kampus di dieu. Urang ti dieu. Hagerak lah. Saya sanggup. Terus kumaha eta? Kalah ka rumah sakit. Geus ieu mah geus mah aya masuk. Ribu. Aing mah ya cicing wing. Ieu nya urang taluk lah aing mah. Geus Geus sanggup. masuk kategori. Masuk. Heeh. Aya sing ayeuna guguru ka mana ge dites heula angger. Heeh. Tah ayeuna kan geus sanggup yo. Urang Sok aing mah di dieu sok. Orang nyoba. Udah urang gebrut deui Nah, kan sekurang yang make hitungan. Kan sekurang yang make hitungannya hiji, 2 tuh. Beunang ka dieu, bantu gitu. Sok geura lah aing mah. Serius deun atuh serius sok. Menasan angger kitu tah. Set. Tuh, wes tuh. Weh, tuh. Di jangkungan kumana sok ieu di jangkungan semuanya. Hah? Begitu. Di jangkungan mah. Iraha ngajangkungan geus nu pelati mah. Awah. Ya geus ka dia. Kumaha? Ya pan targetnya. Padahal juga. Nah, mana malitik tadi bagian orang di jangkungan. Wah, soal mau jangkungan turun sorangan meureun. Iya, talina logor. Eh, target. Iya target nanti tadi gena. Da sebenarnya mah ieu teh. Teu kudu kuar kuira tuh kira ge mau pas kieu heuh dipikir-pikir mah. Hah? Nah kudu kumaha tuh? Kudu kuar kuir kan. Anu mun kanyot kudu mau poskeun atuh kuar kuir. Kumaha tuh? Target. Waduh. Atos naon? Capek teu puguh ya doh. Kecelakaan wae lah. Aing mah Ayo euy. Heuh, saya garing gati koro. yang nomor sarua. Nyokatin tadi lagi. Nyokot lacai. Satu orang nyokot lacai. Aduh. Ampun dia kumaha Nah, tuh. jadi sebenarnya mah kieu
Mah. Urang ge sebenarnya teu bisa ieu. Wah, suka naik. Tadi juga duho tadi teh. Ngan hayang bisa. Tepan lumayan ngesang. Heeh, nama ngesang gitu kan. Loba cilaka kalahga. Lain, iya maksud urang mah pan tuh ngesang olahraga. Jadi kan mah Nah, yo. Geus ngesang mah minimal kudu kagantian ka isian deui. Jadi di jero teh leung kagantian kesang teh. Leungit kesang kagantian deui cai. Aduh, ampun. guru capek ya. Kayak guru lah. Maha guru. Aduh. Aing kalah kasih. Urang udah haus. Tambahan. Aduh. Capek gitu. Dan sebenarnya orang itu bisa kan orang mah hitung-hitung olahraga lah manfaatnya. Iya, tapi kan urang jadi babarengan diajar bareng jadi kadang-kadang Hayang urang ogenan. kadang-kadang sok anu salah kaprah ya nya. Ilmu bela diri teh nya keur ngajaga diri bisa anu jahat. Tak niatna urang bela diri ge sebenarnya urang geus mempersiapkan karena teu benar kan gitu. Iya. Gitu. Da sebenarnya mah teu kudu ilmu nu karari itu pada intina ilmu bela diri mah keur olahraga. Bener. Da anu mantak salamet mah lain ku bela dirina. Iya. Tapi ku akhlak kalakuan urang sorangan. Jangan doa nomornya. Bener pisan kelakuan hade bener hade gitu. Benar. Nya kada tong salah gitu. Kan lolobana jadi salahna teh salah kaprahna teh contoh lah. Cenah bangsa ilmu perelmuan. Ya, betul. Komo kan aya di Sunda mah loba siloka. Nya. Aya ngaran siloka teh loba bahasa nu artikeun. Nyepana nya. Gitu nya. Contoh lah. Kan nu di ieu teh kan aya di Sunda mah Siliwangi gitu. Aya Siliwangi teh kudu ge apal jeung arti-artina gitu. Siliwangi. Aya Siliwangi teh nu saapal urang Artina naon? Naon tah? silih asih, silih asuh, silih asah, silih sengitan gitu. Ulah silih bukakeun ka gorengan batur. Kan gitu. Jeung papada urang Kan pada eta urang bener. gitu. Eta Siliwangi. Bener jadi. Lamun geus boga sifat Siliwangi, nah berarti hatena geus bersih. Nya. Itu mau contoh mau bahasa ilmu ya, ilmu Sunda lolobana nu diterapkeun ilmu Sunda teh kieu. Persepsina mereka kitu. Ilmu Sunda teh aya 5 kan. Aya 5. Hiji Lamun aya jalma gitu nya anu geus boga ilmu nu 5 rupa. Hiji ilmu Sunda teh ilmu saepi, 2 ilmu halimunan, teh. 3 lawerontek, 4 tapak sancang, 5 jeung teuterak dikadek. Nah, lamun geus boga ilmu nu 5 eta, itu cokolot ya. Gagah sakti mandraguna. Waruh sadurung winara. Tuh, gagah kacida tapi gitu. Kade tapi artina nu kahiji naon eta? Ilmu saepi. Ai saepi teh kudu sae pikiran jeung sae kalakuan. Bener. Nah, gitu. Bener. Lain berarti kudu bisa ngapung, lain. Gitu. Jadi ulah buruk sangka ka batur, ulah non istilahna apa curiga ka batur, kitu nya intina nya. Nu kadua lawerontek. Naon teh lawerontek? Lawerontek diterapkeunana lolobana teh lamun dikadek nya anggota tubuhna bisa nyambung deui. Sabenerna mah filosofina meuleun kadinya. Maksudna ka mana? Kade. Maksudna ayeuna sing boga ilmu lawerontek teh nya tah sing bisa nyambungkeun jalma anu keur teu balener. Itu sing bisa ngakurkeun. Maksudna meureun kieu nya yusna mila mana ieu keur papasean atawa lah mun diadu teh diadu nya gitu. Lain ayeuna dikadek leungeun potong kudu bisa urang kudu aya di tengah bisa ngahijikeun sangan damai meureun kitu nya. Kaharti. Katilu ilmu halimunan. Ari halimun teh model. Ari halimunan teh lain urang berarti kudu bisa ngaleungit. Ulah nembongkeun diri dinu poek. Nah, berarti lamun nembongkeun diri dinu poek berarti urang agul kesana. Berarti kudu dirina dinu caang. Hah? Caang. Betul, sabajarna we. Biasa-biasa lah gitu. Ilmu boga ilmu. Kena loba boga ilmu. Ulah agul, ulah agul. Gitu. Nah, terus tadi aya napak sancang. Ilmu kaopat napak sancang. Nya. Ilmu Sunda gitu.
Tak maksudna. Ari napak sancang teh lain berarti kudu bisa lempang dina Cai. ukuran cai. Iya, iya, iya. Gitu. Jangan kalau loaan tafsiran teh cenah. napak sancang. Dulu coy cenah. Oh, Lain. cenah jadi teu pas Lain. gitu. Naon Jadi filosofi nama kieu sing bisa napak dina sagala golongan kudu akur lah jeung nu kumaha Ulah teu ngarendahkeun kumaha gitu pada zaman dulu Jadi urang teh istilahna kudu Pilih bisa hargaan lolonokan, tapi gitu lah. lolonokan eta kudu aya dina nu kabeneran, nu bener lah gitu intina. ulah kawas londok. Heeh, ayeuna Lolonok, londok kan, gebrus kanu hejo. Rag-rag jadi hejo. Gebrus kanu beureum Beureum. Isi pak gebrusna kan dudurukan. Tutung terus Maut. Ulah kade. Jadi geheng, bener tapi bener. Da urang majal mah ulah yang londok. bahaya ti gebrus kana durukan eta Anu gerak. nu kalimat Anu kalimat tadi naon? Dari poho deui urang. ilmu teu teurak di kade. teu teurak di kade. Tapi teu teurak di kade teh lain berarti urang kudu teu teurak ku bedog atau Ya kumaha. kebal nih, kebal urangnya. Kudu ulah teurak teh sing pancet kana pendirian gitu. Pendirian urang gitu. Ya jadi ulah Heeh, sawi simaer istilahna merenya gitu. Aya angin kade milu ka dieu, aya angin kade milu ka dieu meureun. Lamun ceuk anu bahasa ayeuna mah ulah kawas keresek di jalan tol cenah gitu. Aya angin ka belah Milu. Ya angin ka girang. Jadi urang kudu panceg meureun kitu nya. Dara we aya hujan. Gitu. Ulang nyuhan. Numprak we tadi na solok. Ulah kawas keresek di jalan. Bisa. Aduh. Nah, ilmu nu paling terakhir mah kieu nu paling berat. Naon Naon yo. Paling terakhir. Sunah ya, ilmu sunah. Ulah mikangewa ka jalma nu keheuleun ka diri urang. Ulah. Salah. Balas dengan Ulah. santuy aja keun we keun batur kareheuleuh lah urang mah. Nah, terima. di lamun geus ngagem ilmu mulim ilmu sunah eta nya gagah sakti mandraguna gitu waruh sadurung winara Insyaallah selamat sebenarnya. Jeung ka mana ge selamat. Bener tapi. pada intina eta Iya. jadi modal urang bima lah olahraga be Jadi jadi nu mantak salamat mah ku ala kalakuan urang sorangan bener. Bener eta teh memang. garis besarna eta kan ya kade gitunya lain mamatahan ngojai kameri Ya. lain ayeuna mamatahan hiberkah heulang Pinter kena heulang. iya mah hitung-hitungan ngelingan diri Sorangan diri lah, sorangan. eta. Bener gitu Ya geuing ka diri Ya, pribadi. diri- Karena dari pribadi urang we. dan usaha apal mah cenah tak isi-isina teh gitu Iya. Tapi dah lamun dilenyepan, mun dilenyepan gitu nya. Bener oke. ih benar Bener. Bener. gitu marana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya mandi burit Yuk.